Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Puji sareng syukur hayu urang saserangan haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadaya dipasihan kasehatan lahir sareng batin. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkan ke junjungan orang sadayana yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu pange kulawargina, sahabatna, tabiin tabiatna, mudah-mudahan orang sadaya dipasihan kesehatan, dipasihan syafaat yang anjeunna di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru anu kusim abdi dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusim abdi dipikat cinta. Tepangkeun wasta abdi asa perhan di kelas 11 MEPA 8 bade ngadugikeun biantara anu temana teknologi. Dina kahirupan urang ayeuna hampir sadaya kegiatan ngalibatkeun teknologi. Contohna bae upami urang hoyong komunikasi, urang tiasa nganggo telepon pikeun komunikasi. Upami urang hoyong komunikasi sareng jalma jauh, urang tiasa nganggo telepon atawa HP pikeun urang komunikasi. Teknologi teh nyaeta mangrupikeun barang-barang anu diperjadikeun pikeun kanyamanan sareng kasejahteraan manusia. Teknologi teh aya dua rupa, nyaeta teknologi informasi sareng teknologi komunikasi. Teknologi informasi sareng telekomunikasi tiasa urang mangpaatkeun dina sagala bidang kahirupan. Seueur pisan manfaat dina teknologi informasi sareng komunikasi dina bidang pendidikan. Siswa tiasa kabantosan ku internet dina ngerjakeun tugas sakola sareng dina belajar. Selain pendidikan, seueur oge manfaat teknologi dina bidang lain di kahirupan urang. Hadirin nu bahagia, dina zaman globalisasi ieu urang beuki dipangaruhan ku teknologi anu beuki canggih. Sanaos dina teknologi, urang nampi seueur kamudahan dina kahirupan urang sapopoe. Tapi kanyamanan anu kadang-kadang mendakan pangaruh anu goreng pikeun urang. Hayu urang tingali kahirupan di sakuriling urang anu beuki dieu beuki kapangaruhan ku kamajuan teknologi. Contohna bae dina internet, teknologi ayeuna langkung gampang diakses ku saha wae. Upami urang hoyong pikeun langkung kabuka, sawarosna aya 1 juta manfaat urang tiasa nampi dina internet. Salaku contoh, urang tiasa nampi seueur informasi, komunikasi anu langkung gampil, sanaos seueur jalma anu janten beunghar ku internet. Tapi hancakarna seueur jalma anu nyalahgunakeun internet ieu. Contohna bae pornografi anu langkung seueur, panipuan, rompak, sareng seueur deui pangaruh buruk lainna. Internet oge salah sahiji gapura pikeun asupna budaya asing anu kadang teu cocok sareng budaya urang. Urang tiasa ningali generasi muda anu beuki kapangaruhan ku budaya barat anu bertentangan sareng budaya Indonesia salapun negara wetan anu kacida nanggung kana norma sopan. Urang tiasa ningali generasi muda urang anu katingali bangga pisan nganggem baju anu sakedik bahana anu henteu sopan numutkeun budaya urang. Ku kituna urang kedah pinter dina nyaring sadayana anu urang tiasa dina zaman globalisasi ayeuna. Kabudayaan luar negeri sawarosna henteu sadayana goreng, henteu sadayana hade. Tapi urang kedah tiasa nyusun naon anu hade sareng naon anu goreng pikeun urang. Akhir kata, kuring ngucapkeun hatur nuhun pikeun perhatian para hadirin. Hapunten upami aya kecap atawa kata anu nyinggung kana pamirsa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.